Go. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng kuring Arlinda Syakila Ananda di acara Warta Indonesia. Pamiarsa, sabuneureun dunia nuju digemparkeun ku ayana virus anyar, nyaeta virus corona. Virus ieu pertama kali kadeteksi di kota Wuhan, Cina. Virus ieu geus nyebar ka kabeh dunia, kaasup Indonesia. Pertanggal 26 Maret 2021 aya anu dikasebar di 32 provinsi anu kakonfirmasi positif. Aya 1.476.452 jalmi. Anu pilar dunya aya 38.883 jalmi. Anu pulih aya 1.312.453. Naon wae sih gejala virus corona? Virus corona nyaeta virus anu nyerang infeksi atau anu ngainfeksi saluran pernapasan. Gejala-gejalana diantarana hareeng leuwih ti 30 derajat Celcius, batuk kosong, sesak napas, sareng nyeri genggerong. Eta tadi sababaraha gejala penyakit COVID-19. Gera enggalkeun pariksa kasehatan lamun ngarasa gejala-gejala tadi. Jadi, hal naon wae sih hal anu kudu diperhatikeun ku urang keur nyegah COVID-19? Kahiji, ngumbah panangan salama 30 detik. Nu kadua, ulah nyabak area beungeut saacan ngumbah panangan. Nu katilu, jaga jarak minimal 1 meter. Nu kaopat, ulah interaksi sareng nu keur teu sehat. Pamirsa, hayu urang bantos pamarentah sareng tim medis ku cara disiplin sareng ngaendahkeun himbauan-himbauan ti pamarentah. Hayu urang lawan COVID-19. Hatur nuhun. Abdi Arlinda Syakila Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.